bijilikeun cak sabab eueuh deui kalakuan anu sapertikeun kitu ayana iwati di sato. Jadi kalakuan anu goreng mah ayana di sato, lain ngakurkeun salaki jeung monyet lain. Da monyet salaki mah jelema monyet mah sato. Ngan pedah kalakuan anu aya di salaki urang sarua jeung kalakuan anu aya di monyet. Maka eta awewe moal terpengaruhi ku pangdolim nu jadi salaki sabab dianggap monyet. Nah teh gitu. Tadi diledek ku monyet teh kasinggung kumaha ada iwati jelema teh cager. Jalma anu leweh dumeh di naon dipolotosan ku monyet. Lain dek ngakurkeun salaki jeung monyet lain ngan cek Allah bila mana jalma kalakuanana sapertikeun kitu eta jalma teh akur jeung sato. Nah di dia awewe nu berilmu mah ya oh salaki urang keur bijil sifat sato mah monyet. Nah dicarekan di kumaha-kumaha ari ku monyet teh dikasih